tadi pengulisan baju gara-gara corona. Gak bisa sekolah gara-gara corona. Sebagai masyarakat kudu cicing di imah, cuci tangan sing rajin, keluar pakai masker. Yo, ikuti pemerintah agar corona ulah lila leungitna. Cuci tangan sing rajin, urang teh geus kangen asup ka sakola. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Tuh, iya bade ka sawah, terus panen kan ya di sawah. Alhamdulillah ya. Sekarang kerja udah enak, dijamin sama si bos. Jadi makin seneng. Bulan depan kayaknya bisa ngelamar Neng Ella nih. Kayak Neng Ella. Beneran Neng Ella, ya Allah. Jangan. Tadi Neng isuk. Pemain teh di mana? Ieu meuni panas kieu. Bade ka sawah ya teh Akang. Bade ka sawah apa bade uwi? Bade ka sawah. Ya Allah Neng, mun makin geulis, makin cinta. Atuh nya kan demi Akang. Oh, Kudu tambah geulis. Satianya, Satia. Satia, insyaallah. Amin. Aduh, seneng Neng. Alhamdulillah Neng masih setia ke Akang. Akang itu ditampi Neng. Gamel. Alhamdulillah. Aya nama saya Neng. Ngotos gamel lagi. Nya Make kameja, meser jam, batu geseur Neng, kanggo nakal ucing. Sanes kanggo nakal Neng sanes. Pandai make sayangan Akang tika pungkur oge. Pihak kuting ditakol ku batu ali, mending ditakol ku cinta ku Akang we tambah sayang. Rencana anak kieu Neng. Abdi teh bade ngalamar Neng, pas lebaran beres corona Neng. Neng kersa. Allah kersa atuh Kang. Ya Allah ngantosan Akang nilami. Sawah Nengnya. Tapi satu acana abdi nyenong puisi kanggo Neng. Neng palai teh melepas kangen. Ya atuh Kang. Makin cantik aja. Kang teh makin cinta sama Neng. Sampai kapan tuh Neng akan bakaran sayang. Ayo. Asih kunaon? Siapa teh? Makin ngarawas ka aing. Aku naon siapa? Aing Sieun udah tuh. Aing anu budak sieun. Sia naon? Aing keur ngarayu kaganggu tuh Neng Ella. Kumaha? Aing nyana nyaho. Ternyata ini siapa selain lata. Aing gitu. Aing ngerti. Aing ngerti-ngertinya cicing mual bawa omong urang lain geus aing mangkat atuh lah mangkat Kang. Ya sih apa kiting. Akang, bade ka mana Akang? kunaon ka boga saya Ih, hajat malah lumpat gitunya. urang bingung eta suga ayo udah goblok si Eceng aing keur geunah-geunah ngarayu goblok dah si Eceng aing gagal ngarayu si Ella gara-gara manehna tingtas di mana kesel aing pokona mah awas ya Ceng aing kok aing carekan capek aing wirang ku si Ella arek ngalamar teu tulus kumaha ieu aing geus berobat lila tapi teu cager-cager pusing aing kesel kumaha aing geus kieu aing Ella kuneng Ella tidak genting muat dilamar ku aing mun geus kieu rupa-rupa obat diinum aduh jadi yang kasarean ya aduh ya ayam siatong kamu rumah aing aing kan cager ya di rewas
ku si Eceng tadi. Kunaon? Pan kieu. Tadi teh aing teh keur ngarai si Ela. Aing balik gawe. Torak balik gawe ge make jaket. Make kameja. Tuh, make tas keneh. Pesan rapi anu euy pakai kemeja, Pan aing sukses meureunnan. pakai jam tangan. Harus di jam aing. Di Jakarta Luar ieu, biasa, nang Mara. Hebat Hasil Jat. sabulan ieu. Jadi kumaha Jat? Maksudnya tadi kepanggil si Ajeng, tadi kunaon? Tadi kieu pan, aing tadi keur ngarayu si Ela di ditu. Ada ngajakan ngalamar. Karek ngajakan kawin, ngajakan ka hamil. Bulan hareup pas puasa beres corona gitu rok. Kumaha ieu? Terus si Ajeng tadi. Kang Barang. Ayam. Arisnya kunaon? Jat? Eueuh. Janji bagi kawin. Kunaon sih, Neng? Datang ke Bapak. Kemana wae Kang? Lain atuh da Neng masaratna kamari muni loba. Sagala hayang ngalukis di luhureun cai. Pokoknya kan main, pokoknya mah enak mah. Sagala hayang endog. Pokoknya mah enak ke Bapak. Datangan Bapak kawinan Neng. Pokoknya mah. Neng. Salah eta Neng. Oh, jadi kamu. Ada ngobrol dengan Ajat mah yang ngiring we. Gimana danut sih? Danut nih. Kumaha ye? Geus pokoknya udah kunci dirinya. Kumaha aing ditinggalkeun sama aing mah sorangan deui aing borok. Aing mah borok. Aduh mana aing Neng Ela bakalan bunuh ka aing ieu teh. Kumaha atuh aing sorangan deui. Jeung Neng Ela mah jadi nikah kosna teh bulan Syawal. Kada Neng Ela tatah kanyahoan, kenyang boga kieu menang rezeki dia dibawa. Jat. Nanaon dari mana Jat? Sia dah datang deui. Ulah aing nyusul jauh-jauh ka dieu teh aing teh inget ka mana bising kumaha onam Jat. Sabar Jat. Aing era kuning era gara-gara Istighfar. ya saya sih belegupan. Aing keur ngarayu. Keur ngarayu. Sia make nabrak aing kas di mana sih tadi udah curigain. Beda di urusan. Mung aing mah kajenting urusan aing. mung Ditatagi hutang tapi aing pokona mah inget kana ka sia. Jat, inget kana sia Jat. Aslina. ari saya teh boga hutang ka sakra. Udah we mah udah. Ini koti udah Ulah gitu hudang. Ayo diuk di luhur. aing kesel ka sia. Abang pantes ketempona diuk di luhur gara-gara. Atuh sabar. Wah, begeng. Moga ka nabrak ka aing mah abu. Sia ge naon? Eueuh parah ti aing begeng sia naon? Ieu bawa nganyuk mah. Udah nya. Nganyuknya eta. Ieu mah geus penghinaan atuh ka aing. Mana nganyuk eta Aing warisan ti kolot. Ieu warisan ti kolot. Allah ditambah-dama ku aing. Kitu patut. Wah, bener sia mah Jat ka aing geus teuing-teuingan ka ngahinana ka aing. Bohong sama. Ayam. Aduh eta hiji deui saha di eta. Sabar Neng. Saha eta pamajikan. Aing tulungan aing Jat, sia duit loba aing tulungan aing Jat. Aya 2000 mah. Pan saya teh arek nguruskeun aing si Ela teuing sia teh. Aing mah Gampang masalah si Ela mah. gampang kumaha aing ieu weuh. Didukung ku aing masalah si Didukung agam. kecil si Ela mah. Sabar sia Eta mah. percayakeun ka aing. Waduh sia. Eceng ahlina percayakeun. Diantar ku aing. Tarik napas heula. Tarik napas lalunan tah gitu. Alay satkeun goblok ibu. Jadi kan minta duit ka aing nya, Cang. Jadinya Jangan lepaskan napas anjing. jadi kan cek isukan kasih Ela. Beres teh kira-kira. Beres pasti 88%. Dijamin. Lila mong jamin teh. Depan aing jaga pamajikan sejernya awan enggak pamajikan aing. Eta. Kumaha ieu? Geus ayeuna mah ieu. Uruskeun aing jeung si Ela datang ka kolotna ke nya. Kantor mah sia. Anter. Oke, siap. Janjinya awas. Tos. Oke, Pasti. Ya. Awas ya lamun teu dadah. Goblok siapa? Kemain pusing. Si Ajat. Jan ge keuna akang teh. Akang, geura
sabar neng. Ih, Ulah ngararewas. Akang teh boga hutang ka Kang Yana, geura bayar. Tenang neng. Akang rewas heula. Atuh neng. Ampun Akang mah. Bingung neng ari kumaha Kang, geura bayar Akang teh boga hutang, ulah sok ngerakeun, Kang. Boga hutang teh pan meureun jeung neng ari neng kunaon duit dibeak-beakeun wae atuh neng. Ya. Irit neng make duit teh irit. Hei Kang Aceng, ulah sok minjem duit. Urang ka dieu di dina bapak urang dapat duit hutang. Hei Kang Aceng, atuh buru gara bayar. Engke disini lagi ku bapak urang. Ya suratna di bapak urang. Ieu teh di bapak maneh. Heeh. Baca, Mang. Bejakeun ka bapak maneh. Pokona dibayar isukan. Neng. Tenang neng. Awas nya amun teu. Bayarnya, Mang. Munten ke si Bapak ka dieu. Moal eceng mah mun geus pasti. Ngain nama gara balik we. Awas nya mun bohong. Oh, nya, Mang. Tuh kan bener si Akang mah boga hutang kan? Ih, bener-bener si Akang mah ampun. Ya, Kan geus nyaho boga hutang. Pokona enak udah risi dah. bayar Kang, bayar. Pasti, Kang, bayar, pasti. bayar. Cep. Bayar. Akan boga kejutan. Akan Naon. Karena kewajiban mah, tapi peureum heula. Naon heula? Peureum heula atuh. Geus sakali-kali atuh. Tuh kadenge kan tuh akan diboga tuh. Akan ngeinget jeung di dapur mah bising neng teh bising lapar hayang dang naon. Peureum heula. Nya, ieu mah ketika gede pokona mah tah manfaatkeun eta duit. Akang arek ini heula nya. Sing tiis sing tenang tak otaknya. Dadah. Kiss bye tuh, kiss bye. Hoi. Ayo. Syukur. Hah? Sampun nih. Kang Aceng. Bi, tenang. Tarik napas, Bi. Bi, kunaon karah Kang Eceng teh bisa boga hutang ka kolot urang? Ih, Neng, si Akang teh geus teu menang jatah. Astagfirullah, Bi, jatah naon? Bi, saya teh masih kecil, udah ngomong jatah-jatah, Bi. Ih, maksud si Neng teh jatah apa tuh? Dalam kamus remaja, jatah eta adalah dua insan yang saling mencintai satu sama lain. Maksud si Neng mah bukan jatah itu. Jatah duit. Neng. Ih, ngerti? Oh, jatah duit. Nah, itu ngerti kan? Ya, Bi, ngerti, Bi. Bu. Udah, kumaha atuh ieu dah, balik sama duit bisa carikan ku si Bapak. Atuh pan eta ge teh nyaho cara nu kumaha? Pokona namanya urang teh kudu meunangkeun duit eta. Tapi kumaha carana? Atuh pan eta ge teh nyaho, eta sieun carikan ku bapak. Kudung. Oh eta akun tengahna bolong. Ah, sia teh leutik kudu nangis nyaho. Atuh pan bareto mah geulis aya nama goreng. Macana Kak, hello, aku tuh mermaid sawah paling cantik, tahu gak? Ya Allah, ibu dah, kalau banatan sinetron, balik. Kadang-kadang kalau pengen megang princess itu harus lembut dong. Ya Allah, ibu dah hareeng sugan, balik. Ayo balik. Kadang hola kalau misalkan ngajakin berenang di sawah, ayo. Oh, urang ojai, buran, balik lah. Mun, kamana wae sih Mun? Aing geus 4 poe teu kapanggih. Mumun, aku tuh Mimin, kembarannya si Mumun. Kembar. Perasaan si Mumun can pernah cerita manehna kembar ah. Si Mumun kuwi mulai ning Jawa. Dia itu nyuruh aku genteni dia ngebon. Ngebon. Perasaan aing pernah boga hutang ka si Mumun. Wah, ngebon kuwi bukan ngutang-ngutang koyo ngono bukan, tapi ki ngebon berladang gitu loh, Mas. Pokoknya aing teu percaya. Coba aing ningali identitasna. Dasar wong edan. Mumun, I love you Mumun.